mantak ndek neuleuh hate teh hese sebab hate mah leuwih jero tibatan laut. Leuwih jero tibatan laut, laut mah loba anu bisa silem ka dasar laut, tapi ka jero hate moal bisa. Hese hate mah. Si eta teh sakumaha si hatena kos kumaha sih moal bisa. Kajen ku kumaha ge, kecuali jelema nu geus kasyaf. Jelema anu geus diberes sirrun bin asrarillah. Eta ge henteu selalu bisa nempoh, henteu sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere maziyah ku Gusti Allah sewaktu-waktu, henteu selalu, henteu. Ketika Allah mere trek, wuih kagetnya lagi kos kitu jero hatena. Eta ge teu meunang dibejakeun, ketika dibejakeun batal. Teu meunang, lain cara yang subur. Bejapannya nama tuh urang aju eangan ieu nya ku aing ditebak ge gerage anu ya bakal ya anu ya dengekeun ku sia nya ye aing teh apa sia tadi keur isuk-isuk ngadaruduk da piringnya aji padahal aju siapa ngarokok, aju kopi bener ngeharap ngulon kan cuma saya jawab kamari saya karena kan kadi itu naik motor kan kaci kupa boncengan jeung awawenya cing bener yang teh nyawa tuh eta ditebak-tebak eta kakarang sakitu doang aju 10 tahun ka tukang, aju 20 tahun ka tukang, katebak-katebak teu meunang lamun lain keur kaleupasan mah. Ngahaja mah teu meunang kecuali kaleupasan. Engke jadi istighfar model wali mah. Astagfirullahalazim Gusti, ya Allah. Kos almarhum Abah ngobrol. Abah tos kapanggih jeung Bung Karno, jeung Gus Dur. Bung Karno geus maot, Gus Dur keur tadi eta ekene. Jeung Abuya di mana bah? Ibtaul jannah la ilaha illa billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون wallahu a'lamu bimuradi wala tasubulan ajana mesu sirakabe alladzina ingkang akeh yaduna gang pada nyararembaya kufar kabehum min alladzina min dunillahi saking salian Allah al-aslama tegese pirang-pirang patuk bayasubullah maka bakal ngamarasu ya kufar kabeh Allah ing Gusti Allah aduan kena ara-aranya terus Itidan wa zulman tegese kena ara-aranya wa zulman dan kena ara-ara zalim bi ghairi ilmin kalawan oranan nawru ajalan minhum billah tegese kena ara bodoh saking kufar ing Allah. Kadzalika halaka mangkono kama zayyana li haula'i Ekawa sayana tegese gaya oleh mapasi sunagung liha ulai kadue samudayane kaum mahum alaihi
barangkang utawi ulai ku tetep ingat dasema zayyana likulli ummatin zayyana mapasi sunagung gaduh saban-saban umat amalahu ming amale kulli minal khairi wasyarri saking kebecikan lan kaalan fa'atau maka nekakeun maka nekan ya kulli ummatuhu ing amal sumaila rabbihim gari-gari maring pangerane kulli umat marjum gari-gari ku tetep maring pangerane kulli umat utai enggon babalege kulli umat fil akhirati ing dalam akhirat nabiuhum maka bakal mertelakeun ya Rabb ing kulli umat Imakan ugalawan barangkangan ya kuli umat yang maluna iku ngamal ya kuli umat kabeh pawijazi maka bakal ngawal ya Rabb atau Allahum ing kuli umat bi kalawan makanu ya amal wa aqsamu billahi jahda imanihim لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون والله أعلم بمراديه wallahu alamu bimuradi wa aqsamu lan pada sarumpaya kufar kabeh kufar maka tegas pirang-pirang kufar maka bilaing Allah jada imanihim kalawan nemen-nemene pirang-pirang sumpah ya kufar gaya tajadihim tegese kalawan katoging nemen-nemene ya kufar biha ing dalam iman lain jaat sumyakti lamun tega ing kufar apa ayatun ayat mimma qatarahu saking barang kang nari menyupri ya kufar kabeh la yu'minuna yakti bakal ngimankeun temenan ya kufar kabeh biha kalawan ayat kul ngucap sira Muhammad laum kadhe kufar innamal ayatu indallah angin pastina utawi sakeh hayatiku tetep ing dalam sanding Allah yunziluha kama yasha'u kang bakal nurunkeun ya Allah ing ayat kaya oleh ngersakeun ya Allah innama ana nadhirun ang pastina utawi ingsun maiku kang memedeni wa ma yusyirukun lan utawa suwiji-wiji ku kang ngawaruhakeun ya makum ing saraka bayudrikum tegese ngawaruhakeun ya makum ing saraka bi imanim kalawan imane kufar idza ja'at tatkala iya ayat ayantum la tadruna zalik tegese utawi saraka baiku arawaru saraka zalika ing mengkono-mengkono iman Anha ing satuhune ayat iku idza jatat kala tekayat la yuminuna ka ora arimania kupar kabeh lima sabako kena barang kang wis dingin yang mafi ilmi ing dalam ilmu ingsun pikiratin bitailan ing dalam kirat suci kalawan nganggo tak khitaban lil kufar kena arang itu ban kade pirang kafir wa bi ukhra bi fatihan lan dalam ayat kanggo kalawan dan patakeun annabi mana la ala kalawan mana la ala aw maf'ulah tawa mafulatun lima qabla dari ma'mulatun dari ma'mul kade barang kang tetep dalam sadurunge an ayat ieu masih keneh berkaitan jeung ayat anu kamari tentang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi tentang nentang kana karasulan Kangjeng Nabi lantaran para kafir-kafir teh
ngomongna teu ngeunaheun kadengena lah Muhammad aing kos teu nyaho bae sia ngomong ngaler ngidul cak sia cenah eta teh wahyu cak sia eta teh mukjizat budak kakara kamari sia hirup aing mah nyaho sia kiihna aing mah nyaho sia ngadahar uyahna heulaan aing jeung sia ngadahar uyah parangsana aing teu nyaho meureun pan sia teh eta teh macaan kitab dederesan jeung ahli-ahli kitab ku sia dirangkum sanggeus dirangkum dibacakeun ku sia cak sia cenah eta teh mukjizat ngomong naon mad sembarangan bae sia Masya Allah di kitu-kitu Kangjeng Nabi urang mah kuari balik mondok imah yen pondok kakarak teu ditanya doang ku masyarakat teu ditanya di balieuran urang geus marah Kangjeng Nabi batah dilelewe model kos kitu mantap ketika orang datang ke iman ngembangkeun agama haju masyarakat sekitar teu nanya ka urang ulang anggap biasa bae sih deuleu ta Kangjeng Nabi Mamad Aisyah nanaonan budak kamari ieu ngomong-ngomong sagala turun mukjizat sagala turun wahyu kos aing teu nyaho bae pas sia cendak kembae di jero kamar kadang-kadang sia ka gunung cak sia cenah eta wahyu pan aing nyaho sia teh di jero teh pan ku aing teh ka nyahoana nama pan sia itu naon ngaranna mukaan kitab haju sia nanya haju sia dederesan haju ku sia teh dirangkum haju bareng kuari sia ngomong bahwa eta teh wahyu yo mad sambarangan bae sia ngomong jeung aing oh kabeh ku partai kos kararitu tak ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb akhirna kadenge ku umat-umat muslimin ku umat mukminin nu iman ka Kangjeng Nabi penghinaan kafir cemoohan kafir kadenge ku jelema nu ariman ka Kangjeng Nabi ngomong mukminin ya kafir bego nyembah ke patung teu nyaho itu bau patung Uza patung Lata kunyana disesembah teu nyaho ka kaler kidul sapira batu kunaon disembah-sembah kunyana ku urang didegungkeun nya mah teu nyahoeun ku urang dibantingkeun nya mah teu nyahoeun batu disembah-sembah boloon nah jadi diboloon-boloon jadi pan ngadu kapirin nyari kanan Kangjeng nganggap eta teh lain wahyu ka Al-Qur'an teh mukminin kulantaran ngeuleuh Kangjeng Nabi ngadenge Kangjeng Nabi dihina ngahina ka kapirin bahkan lain kapirin nu dihinana pangeran kapirin nu dihinana ya budak pangeran tina batu tolol sabira batu atuh batu diukir-ukir di mataan dicelian diserem-serem kunyana teh atuh digudekeun haju diminyakan haju dipuput haju disembah-sembah naonan cak mukminin kos kitu kos kitu disembah-sembah tah jadi dicarekan pangerannya na teh dihina ieu teh ditegur ku Gusti Allah teu meunang nyarekanan pangeran batur ulah carekan teu dicarekanan ge teh mah teh geus jungsep ieu make jeung dicarekan sagala rebut teu meunang ulah tah ieu Al-Qur'an teh ngadidik ka urang masyaallah supaya berakhlak supaya urang terapi sebab dek diluhurkeun agama urang ulah make melalui penghinaan terhadapmu saja sebab lamun urang dek kaluhurkeun agama urang melalui penghinaan ka nu sejen engke akibatna agama urang dihinakeun ku batur bahkan lain agama urang nu dihinakeun lantaran urang ngahinakeun ka sesembahannya nyana bakal ngahinakeun ka pangeran leuwih tibatan urang ngahinakeun pangerannya jadi diatur ku agama atuh jangan namanya urang mah urang ketika urang dihina ulah
urang males ka pangeranana ulah biasa bae. Jadi Al-Qur'an teh geus ngadidik urang pohara. Nu mantak anu dakwah kuari teh eta nu sok ngahinakeun pangeran batur itu teh bagus ulah. Gimana itu masa Tuhan gak kapake celana? Kangjeng Nabi Isa kan gambarna kieu kan teu make celana. Yo masa Tuhan gak pakai celana? Beliin dong sempak. Kita kan geus keterlaluan teu bisa kitu ulah biasa antep kan bae. Ulah ngahina. Kita makan Tuhan, kita makan Allah. Tuhan dia makan Tuhan. Coba kita baca yang panjang Tuhan tuh jadi hantu. Jadi Tuhan dia mah bukan pangeran, hantu. Kita makan takut sama hantu, menghina pangerannya na ulah. Biasa bae urang. Lamun urang dakwah saluluguna batak lempeng tanpa menghina ka pangeran-pangeran nu sejen. Pangeran nu sejen ke pangeran eta kapirin-kapirin musikin ngadengekeun ieu mah lempeng ieu bagus ye. Nyana teh tertarik. Tapi lamun geus dihina pangerannya na, wah ambalaya atuh ka dituna. Nah, iya orang dibere cara, dibere metode ku Gusti Allah nu langsung Al-Qur'anul Karim. Turunlah ayat ieu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Wallahu alam bimuradi wala tasubbu ularek nyararekenan maraneh kabeh wahai mukminin alladzina yad'una ka patung-patung anu disarema ku para kupar ku kapirin ya ne pangeran patung min dunillahi salian Allah. Pangeran nu berbentuk patung pangerannya mapan salian Allah ulah sok dicarekan lantaran efekna lamun maneh nyarekanan pangeran engke bakal paya subullah nyana bakal nyarekan deui ngahinakeun deui ka Allah bari maneh anana nyarekanana ieu pohara pisan dua perseteruan anu luar biasa aduan itidaan wa zulman ngaliwat batas anu pohara zolim kadituna acak-acakan silihila pangeran ulah dakwah bae nu mentek di antara paling mulus pendakwah teh almarhum Zainuddin MZ diakui ku seluruh masyarakat. Salah satu keistimewaan Zainuddin MZ teh jarang pernah sekali-sekali ge mungkin eta mah meureunanan terpancing nya nama jarang nyaritakeun ngahinakeun ka pangeran nya nama nyaritakeun mun tauhid nyaritakeun keistimewaan mukjizat keistimewaan kemahakawasan Allah jadi henteu ngahina ka pangeran nu sajen mantap didaregekeun ku Kristen ge. Ayana Zainuddin MZ teh gimbir teh Katolik, Kristen, Protestan. Lamun geus ngahina ka pangeranana engge, suarana geus lain deui. Contoh seperti nu tenar di urang, tapi lah sakedeung Abu Hanifah. Oh, pohara atuh. Dakwahna nyana wah pohara, galakna istimewa, tapi lantaran terlalu menghina terhadap pangeran batur. Ku batur kan disembah, ku nyana kan dihina, ya otomatis simpati kan kurang. Kabladina rada sombong. Ciptakanlah di Indonesia Abu Hanifah tiap-tiap kabupaten. Waduh, kos tu hebat beta. Eta artinya nyana menghina ka pangeran. Ieu keur carita contoh-contoh dakwah. Zainuddin MZ hebat. Henteu pernah nyana mentek diakui. Nah, lamun eta contoh merel Abu Hanifah henteu jore, cak urang mah bagus, tapi kulantaran nu tersinggungna terlalu loba atuh henteu. Termasuk Sumarno Sapai, wah hebat ya urang mun didengekeun rapih jasa. Bahkan cek urang leuwih hebat tibatan MZ ieu mah hebat jasa, tapi terlalu menghina ka pangeran-pangeran sejen. Aya gimana kurang? Termasuk para habaib lamun geus nyacimaki ka pangeran nu sejen ieu delekeun mana tret nu mantak ge eueuh Zainuddin MZ teh encan aya deui di Cikupa Zainuddin kene tapi ngan tukang jagong teh mah masyaallah kateu daekeun deuleu ka jelema anu berhasil
itu berhasil simpati masyarakat lain baik di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, MZ parah lain lalagaan. Bahkan di luar negeri kan kelemahan anak tadi kurang fasih bahasa Inggris lamun dipidatokeun akibatna nyana henteu bisa dakwah ke luar negeri model ke Inggris, ke Amerika, teu bisa. Sebab di ditu mah pan kudu ngagunakeunana bahasa Jawa mau di ditu mah. Mengkonon sia mah je. Jadi lah urang kadinya teh penting urang menguasai bahasa lah mun dipake dakwah. Ieu keur carita berhasil. Keur nyana caritana awal dakwah mah meureunanan hiji girohna tinggi, kadua aya ikhlas. Pemabok puluhan bahkan ratusan anu sadar. WTS teh bahasa kota, bahasa bahasa Cikupa mah jablay. Para jablay bahasana eta loba tah aya WTS, aya perek, aya ublag, aya deui jablay. Eta cak ahli bilagah mah alfazun mutaradifatun bimaknan wahid. Bahasana beda-beda eta keneh sabenerna mah. Sia nu seuri jablay lalakina eta. Ya Allah, ai prak aya kuari Kiai Jablay. Tolong, non Kiai Jablay, Kiai si Jablay. Aing mah garila ngadengeun age. Segala Kiai Jablay. Artina likulli maqam maqal wa likulli midan rijal. Geus urang kan ngomong ngadenge penyanyi sa Freddy pantes. Penyanyi saya tak Teddy pantes. Pantes. Kadengin aku orang itu saya itu penyanyi rock, wow itu mah Johnny pantas. Tapi lamun Kiai itu saya kira Zainuddin ngeunaheun kana hatena. Itu saya itu Kiai Soleh mantap. Itu tuh gitu, wow Kiai Ahmad Taufik Hidayat, wow harapan kurang pas. Itu Kiai sa Jablay. Itu tuh cepot. Henteu mah teu nanaon ngan eta henteu aya henteu makomna lain deui. Ye, atuh sama makom sama akom. Nanaon ge. Tuh. Nya, jadi pas tah henteu tah. Nanggap nya ka ditu ge lain ngundang nanggapan, nanggap Kiai Jablay. Ya aing mah ya bahasa nanggap mah topeng. Kitu mah Kiai Fudoli. Rada deres bae. Aduh, masya Allah. Ulah pakai segala jablay segala rada. Ulah protes tetap protes. Kata teh dunia dakwah, dunia kakiaian. Nyana deuk kumaha tetep bae ulah boga julukan kos kitu kiai mah teu bagus atuh. Masya Allah. Ieu geus teu nyaho makom, teu nyaho makom. Akibatna ke bakal dicararekanan deui eta keur carita contoh-contoh tadi keur contoh dakwah bae nyaritakeun keistimewaan pangeran urang, nyaritakeun ketauhidan, nyaritakeun syariat, nyaritakeun agama sok geura tampak. Paling urang deuk memperbandingkeun silahkan, deuk memperbandingkeun mah Tuhan kita yang bernama Allah mah begini, cobalah Tuhan mereka tenan naon, tapi lamun urang nyarekanan ulah perbandingan mah tenan naon tah mah untuk menguatkan iman supaya manehanana ge ngabandingkeun mokobalah ngaranna masalah. Tapi lamun geus ngahina geus bahaya. Pangeran gendut sia disesembah ku sia bujala ge nondol mah nya pangeran doton teu bagus eta kos kitu. Jelema ge doton teu bagus. Icikupa ge anu pepegatan gara-gara doton. Teu bagus saya pangeran sia doton. Ya Allah, ulah batak ditegur ku Gusti Allah, ulah ngahina ka pangeran sejen sebab kucana dimumule disesembah. Urang mah ngaistimewakeun nu urang mah hayuh bae tuh. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum
wallahu alam bimaradi kadzalika sakumaha Gusti Allah mapaesan ka eta kaum kana tingkat-tingkat jeung pagawean waya di eta kaum kafir dipapaesan ku kakafiranana jelema nu taat ka Gusti Allah dipapaesan ku taatna zayyana likulli ummah kaulanu agung mapaesan ka setiap umat amalahum kana amalna minal khairi wasyarri tina hade jeung bagus urang kuari teh pan dipapaesan ku amal-amal urang dipapaesan nu mantak endek neuleuh hate teh hese sebab hate mah leuwih jero tibatan laut leuwih jero tibatan laut mah loba anu bisa silem ka dasar laut tapi ka jero hate moal bisa hese hate si eta teh sakumaha si hatena kos kumaha sih moal bisa kajen ku kumaha ge kecuali jelema nu geus kasyaf jelema anu geus dibere sirrun bin asrarillah eta ge henteu selalu bisa nempoh henteu sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere maziyah ku Gusti Allah sewaktu-waktu henteu selalu henteu ketika Allah mere trek kagetnya lagi kos kitu jero hatena eta ge teu meunang dibejakeun ketika dibejakeun batal temenang lain cara yang subur bejapannya nama tuh urang aju eangan ieu nya ku aing ditebak ge gerage anu ya bakal ya anu ya dengekeun Gusti nya ye aing teh apa sia tadi keur isuk-isuk ngadaruduk udah piringnya aju siapa ngarokok aju kopi bener ngeharap ngulon kan gimana saya jawab kamari sih karena kadi tuh naik motor kan kaci kupa boncengan jeung awawenya gimana ente nyawa tuh eta ditebak eta kakarang sakitu doang aju 10 tahun ka tukang aju 20 tahun ka tukang katebak teu meunang lamun lain keur kaleupasan mah ngahaja mah teu meunang kecuali kaleupasan engke jadi istighfar model wali mah astagfirullahalazim Gusti ya Allah kos almarhum abah ngobrol abah tas kapanggih jeung Bung Karno jeung Gus Dur Bung Karno geus maot Gus Dur keur tah ya tah keneh jeung Abuya di mana bah dongeng di dapur di itu di Pelabuhan Ratu teh di tengah tidinya aya bangunan di kira-kira di pantai teh kadinya ka bangunan ya sekitar bangsa 200 meter rumpul cenah teh abah di dinya di Pelabuhan Ratu eta kadinya aya jembatan apa cenah jembatan ngana tu kadarinya bae ditaletikeun meureun haju ingat haju rahas ka jero teu ngajawab deui geus teu kaluar-luar isukna ditanya dia teu daekeun ngajawab kaleupasan ngomong mantak ditanya ka Gus Dur Gus itu sih abah dulu bilang katanya pernah pertemuan di Pelabuhan Ratu bohong itu kagak Gus Dur henteu nya bejan enggak itu mah ada juga pertemuan dia dengan Nyi Roro Kidul waktu itu karena Nyi Roro Kidul nggak pakai jilbab aja aya bae deui ta Gus Dur mah aduh ampun korenganan setiap teu make jilbab berarti eta teh Nyi Roro bisaan ta Gus Dur atuh loba ku ari Roro Kidul di lembur urang ge korenganan anak urang Nyi Roro Kidul Gus Dur eta masyaallah entah kaleupasan ngomong ieu urang teh dipapaesan ngan hayang nyaho ka jero hate mah henteu kudu kos kitu deuleu tingkahna aya jelema di bulan Rajab padahal mah ustad padahal kiai teu puasa sakitu nyana kayakinanana geus sakitu hese-hese Allahan berarti di jero letik Allahna geus kitu teh tipeting teu daek hudang teu daek tahajud berarti sakitu teh amalna
salat duha ge tilok sakitu salat fardu ge ngan saukur 4 rakaat tilok dibarengan ku sunah qobliyah jeung badiah sakitu papaes bagus teh sakitu urang hayang nyaho kaistimewaan hatena ngan sakitu bae kajen gua kumaha ge aya jelema waduh bangun hampangeun jasa isuk-isuk geus kukucuprakan di cai bae nya nama Persi mah berang saya tiga siap-siap salat zuhur qobliyahna jeung badiahna bahkan mantah salat ge aya maca Qur'anan deui lila aja teu boga gawena naon datang ka asar salat asar nage terus make salat sunat terus datang ka maghrib nage malah tas maghrib teu balik deui nya nama datang ka isya terus mantap salat isya bangun embung obrol teh nya nama langsung ka imah ge pat bade pareuman lampuna aja sono meureun ka pamajikan ting hudang subuh kurang pohara jasa unggal poe asana neuleunyana teh kos kitu eta hebat berarti di jero hatena kos kitu papaes bagusna datang kadinya Allah na hebat di jero hate berarti neuleuh jelema mah kos kitu bae teh ulah hese-hese lamun aya jelema kemualian ku harima antara cinta jeung teu cintana kana dunia lain urusan boga jeung teu bogana cuekna terhadap dunia cuek teh bangun teu mireungeun bae kana dunia urusan boga jeung teu boga eta mah bagian ti Gusti Allah selesai Allah geus ngabagi soal dunia ketika orang lahir ke alam dunia umur geus aya tulisanana dunia maksum geus aya bagianana loba jeung saeutikna geus aya eta mah bagian ti Gusti Allah nu kuari ku urang di deuleu antara hubudunnya jeung teu hubudunnya nyana teh cuek terhadap dunia api lain karena dunia oh berarti geus teu hubudunnya kadala kurang dina sagala rupana bangun api lain eta teh geus teu pati hubudunnya lamun aya nu leungit teh mah misalna anu leungit teu geus teu dipikiran leungit sapeda paling bebeja mah kamana teh ke pamajikan sepeda leungit atau anakna bebeja bah sepeda leungit atuh kajen leungit teh meuli deui eta hebat eta kolot hebat eta kos kitu aya Isa leuleuh aya keneh beulieun mah ulah sok bingung-bingung ceng meuli deui ku abah dibere duit ya yang sepeda mah nu geus leungit mah geus bae ulah diteangan nah eta jempol naik ku ari bulan hareupna leungit motor bah motor leungit atuh leungit bae geus teu kudu diteangan aya nu hayangeun beureunana di dunia nu sia di akhirat ge nu sia ai si hayang meuli motor mah ku abah dibelikeun deui tah geus ulah ese-ese pira dunia tuh ulah sok dipikiran geus tah eta hebat tah kolot tah kos kitu minggu berikutnya leungit mobil iya hebat eta ulah kieu cek bah leungit sapeda nu nang meulikeun abah teh nya meulina ge eta teh hese neanganna ge hese teh manang milihan teanganna lah kujang kacang teangan sapoe nya neangan aya coba kadukun sia kolot nyasarkeun eta kos kitu lain nenangkeun ka anak ieu kula di Garut teh di Garut bulan tanggal 25 Ramadan balik ka dieu peting ngobrol di kamar ieu ke kamar ieu tas geus di talianan hartina talianan teh pakaian geus garinyakeun segala kitab kana tas hiji deui geus tinggal baju jang isukan balik doang ka dieu tadi Garut beres teu kebel jam 10 keluar sampai jam 11 lantaran aya babaturan ti Bandung balik deui ka kamar geus eueuh tas geus eueuh kabeh 2 geus eueuh bahkan ieu ge sendal teh sendal eueuh geus oh anu maling ye kajen kumaha tangan ka dieu geus eueuh bener be balik ka dieu make sendal jepit sabelah hejo sabelah beureum urang mah ngarasan masalah lah atuh geus ja sanajan kos kitu ge barogoheun bae ieu awewe teh jadi tenang jadi pede bae biasa masalah geus naik beus ade balik ja baju nu eta atuh nu geus disiapkeun jam balik di paling ngan calana doang tante alhamdulillah bah geus balik ka dieu kadeulina beda pan ku kolot teh
datang ke dia jam 5 beres ngobrol bebeja tak ke almarhum ke abah ke ibu jangan naon gardek buka teh kepenting kepalingan bah naon nu dipaling baju kabeh atas bahkan hiji di kitab soalnya di pikiran ke meuli deui nu bagus di batan eta lah mantep juga lagi atuh maningan leungit cek urang ieu digantian alanyar pasti ke jeung kumaha ge eta kolot nenangkeun ka atuh atuh geus nyana bae ge kos kitu tuh komo urang geus jenang meulikeun nyana kabeh ge geus ulah dipikiran sadeka kitu deui meuli deui pokona mah geus atuh teh teh dipikir tadina mah deuk ka dukun sarua teh ge datang kuari ingat bae Masya Allah Teta langsung jadi naon gitu ngaranna jadi intibar jadi contoh geus teu ieu teh itu ngan eta doang nanyakeun kitab ge kapaling kitab kapalingnya kesugan anu nganterkeun deui cenah kitab malah sakitu doang tah takriran alfiyah segala mantek nang nakrir teh kabawa ka ditu kabeh balik nah, tanggal 10 Syawal kadi itu kula ke pondok deui aneh kitab mah aya nu malikeun deui bener kitab mah aya nu ngamalikeun deui aya bae utuh tak kitab takriran teh ya bener ye cak abah kitab baca ge aya nu malikeun deui atuh geus jadi kula ajuna mah samping alanyar baju alanyar atuh geus mantep biasa mudah-mudahan tahun harap biar leungit deui contoh kolot eta ya Allah teu mireungeun nya mah geus datang geus bae nu leungit ieu cenah kos kitu ji ampangkeun jas enteng sapira kos kitu geus teu dipikiran hal-hal nu kos karar itu teh geus sangat teu dipikiran tah eta teh urusanana lain urusan boga jeung teu boga ngaitna urang takana dunia ngaitna kanyawan ku urang kiai cuek ya kajian kumaha ge ye geus teu pati maelu kana dunia ieu ge sarua tokoh ieu ge sarua jelema kabeh kanyawan antara nu terlalu ngait jeung nu teu ngait kana dunia kanyawan lirikan-lirikanana geus kanyawan bae jeung aya manit jelema lamun terlalu cinta kana dunia kurang manit ka urang sebab sarua jeung urang berarti aing resep nyana resep atuh sarua teh mah kos kitu mah teu antik teh mah atuh urang resep nyana teu resep kakarak antik kos kieu kuari urang teu puasa nyana puasa antik berarti jadi pan urang atuh teu bisa kumaha urang babarengan jeung nu puasa atuh urang jeung moal wani ngarokok hampurannya ngarokok lah atuh saya daek baca kurang teh paling nya set geus lah tuh isinin kan nyana babarengan antik lantaran beda urang atuh naon kitu ngaranna teu puasa nyana puasa kabawa antik ieu ngaranna eureun di restoran dek naon dek dahar terus dahar ka ditu nyana dahar keur dahar kadele ku urang wallahu alam bissawab sakumaha ngaji Quran wallahu alam bissawab tah hiji-hijina jelema teh dipapaesan ku amalna ku pagaweanana papaes eta teh nganyaokeun nganyatakeun kada jero hatena nu matak teh saya ngajaokeun jelema mah sakitu pangkatna tanyaoan teteh lantaran dipapaesan ku amalna nah kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum jadi engke balik deui ka aslina ieu jelema mah sakitu aslina sakitu bae kajen teh nya dipereketkeun ge balik deui ka aslina jelema mah sakitu bae kajen kumaha ge jadi kajen teh dibabagus ge nipu eta okos awewe penipu kelas kakap awewe kabeh di dunia teh penipu awewe mah sia seuri kos teu percaya ka aing bener kula mah wani sumpah demi Allah awewe mah penipu kabeh sadunya kan memang kumaha kitu pipina diwedakan bae padahal mah hideung hayang putih eta nipu ngaranna sabaraha lalaki nu katipu ku nyana hayo
aya bopengan setik lah tempel bibir anu gentel teh bereman penipu kelas kakap eta ayo sebab penipu amantak awewe mah penipu urang katipu ku awewe barang kapanggih teh gelis jasa putih amat beungeut namanya herang teh dikawin bae ku urang menang saminggu ya Allah aduh pitik sakumaha parudan kalapa aduh bibir gentul sakumaha atas ditinjuan hidung kamari sia ku beureum teh bibir kok tah enta nipu ngaranna eta kos kitu balikeun deui ka kolot waalaikumsalam tah barang tah kunaon teh nipu doang kamari putih ku jadi hidung balik deui ka aslina kajen kumaha ge aslina batak ya gas urang boga anak geus teu kudu make wedak teu kudu make kitu tah sakitu ayana angsongkeun ka lalaki tah ih teu hayang kunaon rodek teu laku-laku eta cek ahli torikoh mah nipu cek piki ge zarua lamun urang anak urang endek dikawin ku batur pan teu meunang diwedakan teu meunang digincuan teu meunang dina patul muin coba ge kumbah bangetna kumbah keuna kayawan aslina nah, ketika dek dideuleu ku calonna sakitu ayana hideung ka deuleu hideungna rodek ka deuleu rodekna supaya ulah kadung nya teh ulah kadung ieu mah lain aya calon nu ka keluar sia nu geulis ngagelis tuh nipu kan nya teh mana ge penipu kene sarua mana ge penipu kene nya ge itu pelajaran nipu tuh ka anak teh atuh penipu bae ulah geus ieu mah bulu mata ditambahan ka di pohara jasa ieu diherang-herang digulak atau emang tema atuh menang ngarias atuh bagus kapanggih menang ngarias dikawin menang saminggu aslina kadeuleu urang tinggal hak ya Allah ya Rabbi mendek balik deui ka aslina kajen gugong ge kula masuk inget ka dongeng abah bae dongeng dina ilmu toriko sebenarnya eta teh ya ucing dididik bisa mawaan gitu susuguh hebat jasa eta terkenal ucing teh bisa mawaan susuguh mulamun aya tamu endeuh di suguhan dahar teh ucing teh nu ngalayanana mawaan sang mawaan cai sayur segala lauk segala lalap sambal kabeh eueuh teu takjub heran kabeh hebat amat si ucing pohara amat kabeh geus saraeun tah ucing nu terdidik pohara aya bae kiai ahli tasawuf datang ka dinya coba aing ngabuktikeun bener disuguhan oh ieu teh ucing teh ieu hebat bener ieu Masya Allah kena mawa sayur kadinya dikaluarkan beri teh ku kiai teh wah tuh sayur dibalangkeun ka beungeutna blong beto kan udah berit asli lah memang ucing mah beuki berit atuh asal ulah nu gede teh cara ada kuari tama sieun berit teh kucing ge ka berit teh mah teh jadi balik deui ka aslina mandak cek urang Karawang mah daun dadap tiba berem teu seungit dasar adat tiba berem teu leungit asli lah eta kos kitu Masya Allah nah ya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum jelema kabeh dipapaesan ku amal-amal perbuatanana amal hade mapaesannyana amal goreng mapaesannyana nu mantak boro-boro Gusti Allah urang geus bisa ngabaca ketika jelema dipapaesan ku mabok ketika jelema dipapaesan ku judi ketika jelema dipapaesan ku zina boro-boro Gusti Allah atawa malaikat urang asana ieu budak neraka ya kajen kumaha ge papaes da kos kitu geus kanyahoan tak ku urang
jelemaku harimah gitu salatna konsisten puasana gitu kena di bulan Ramadan kadang di luar eta ge puasa maca Quran sodakona pohara jasa papaes kahadeanana pohara cak hate teh asana maot sorga ieu mah teu kudu Gusti Allah urang ge urang ku percayana kana aturan-aturan Gusti Allah urang geus bisa menerka sorga kajen kumaha ge sebab papaesna tuh likulli ummatin tiap-tiap umat dipapaesan zayyana amalahum ku amal perbuatan anak kajen teuing urang dibagus-bagus ge sok urang dibagus-bagus amal urang balik deui ka aslina bae balik deui bae ka aslina aing cobalah dek bener-bener nurutan kiai coba cak umang kiai ya ieu kiai teh ngomong ngocoprak bae wae dilaksanakeun penting hudang tahajud terus sholat subuh berjamaah isuk-isuk jam 7, jam 8 atau jam 9 orang sholat duha terus orang maca Quran gitu kan nonton TV ku orang pareman tayang aing weh sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe gering cek pamajikan aku naon nembangan leuleus amat nyawa ieu teu pararugu awak leuleus jasa Kak ya biasa nama kakak mah gairah ya kakak ya kos biasa kudu ka rumah sakit ya kakak mah ya antar ka usada insani coba antar ka usada insani periksa cek dokter waduh ini mah lelah cek gana terlihat dari matanya lelah kurang tenaga emang kerja apa ini Kak emang sok naon ini mah tahajud aing capek cek gana cakap majikan geus Kang ulah tahajud Kang daripada karusak awak mah geus teu kudu tahajud teu kudu salat duha geus lah eta mah kesuwen penting mah sehat bae Kakak geus moal deui gagal ge cenah dibere vitamin B kompleks balik ka iman dikonsumsi terus seger oh jadi kakak mah lelah cek dokter ge Kak guys penting hees berang teh aya salat duha terus bahkan kebiasaan teh mentes maghrib nonton TV gitu terus maca Quranan Kak ya kakak seger eta aing kos kieu seger aing mah asal tahajud bae mah gering balik deh ke asli kajen kumaha ge mantap ulah cak guru ulah dipaksakeun loba-loba guru ibadah teh ya nih tahajud loba-loba ulah potongan siapa 2 rakaat SD kudang wudu sholat 2 rakaat geus SD siapa geus ulah opat-opat aja 2 bae coba sia 2 ge gering teh coba ge eta ulah aya anu ngadawamkeun 2 bae aya nu 4 bae naon sebab pang bagus nama adua muha ibadah mah langgengna daripada urang hayu bisa saminggu ka usada insani itu bagus jadi orang tanu langgeng 2 bae kajen ting hayang deui kita tahajud ulah 2 bae geus beres ki ngala wudu komo mandi langsung beres salat sunat tahajud Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi rep aman jadi nak ditu da moal gering sama kos kitu mah tuh jadi urang dititah teh datang ka mana tanaga urang kadinya bae papaesna sakitu bae lamun dipaksakeun penipu ngaranna cara awewe pipina hideung tapi diputihan tah eta nipu ngaranna urang ge katipu jadi saetik kudu jadi adat dan ke jadi papaes lamun urang langsung dret nah ieu tadi teh kos kucing garong dasar ucing beuki beurit atuh mending mun keur teu mawa sayur panas mah pan sayur panas eta begitu dikaluarkeun atuh dibantingkeun ka kiai pan eta sayur sia cak kiai teh cak ucing bungan sia mah mawa beurit ajeuna kiai kena mamalah bae tuntuna teh nya zayyala likulli ummatin amalahum kabeh dipapasan ku amal tapi beda deui engke lamun geus ahli ma'rifat lamun geus ma'rifat mah lain deui engke kadituna
Papayas zohir malah teman tadi dianggap nyana mah geus batin bae ngan engke zohir ge mah milu ka batin zohir teh milu engke ka batin kajen kuku bage milu bae teu bisa teu nyana kajen teh dikuat-kuatkeun ge lah dina zohir teh ye moal salat sunah teu betaheun nyana moal maca Quran lah jaloba jelema teu betaheun matak jana teh kulantaran embung ka tembong di hareupeun jelema teu salat sunah bangun api lain bae kana ibadah lantaran aya maripatan di jerona jadi supaya ulah katangen geus embung disebut ibadah ahli ibadah nyana teh biasa we teu betah hayang ibadah bae nu mantak nyana teh hayang geura indit bae ti kalangan eta hayang nyorangan atau hayang babarengan jeung nu sok ibadah teu betah hayang balik deui ka ditu ka aslina. Nah gitulah zayyana likulli ummatin amalah kafir dipapaesan ku kakufuranana kapapaesan ku kupurna urang teu kudu hese-hese didelekeun bae ku urang sapoe dua poe oh nyana teh horenganan ka gereja Kristen kajen ku kumaha nu ieu terus kurang ditinggalikeun bae di papayasan sapopoena ku amal-amalnya na ngaler kidul ngaler ngidul ka kelenteng oh budak ka papayasan eta keur carita kafir-kafir di papayasan ku kakafiranana sesembahannya na jadi papayasnya na urang Islam sesembahan urang Gusti Allah jadi papayas ka urang teu meunang manggih tongtrong asal manggih tongtrong mah haju hayang ngajual bae mahal ya tongtrong ya dipaling ku aing sia tongtrong dijual oh lain gitu asal ngadanya suara tongtrong be teg BHT azan oh zohor sanajan teu salat tapi ingat lumayan teh geus gitu zohor berarti ya tang aya nu kieu jawara ge anu kieu keur main gaple ya set jana di pengkolan ojek blah aya suara azan Allahu akbar cek kepala teh cek kepala anu keur main gaple ireuneula siang hormat ireuneula tunda karari Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah main gaple ge tolol tapi kan eta ngahormat garana eta geus beres dua azan la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sabih beres geus kan geus ya mana bisa korot balak gendep naik mana tadi hormat eta ku sakitu ge lumayan daripada ngomong banding teu budak azan henteu hormat sih cedek kieu nyaho bae aing nyaho pugu kos kitu pernah bareng jeung nyana pugu lumayan eta tapi lamun santri mah santri sanajan kumaha badungna bakal kos gitu santri mah lain lalagan bakal kos gitu bae diurang aya kiai geus jadi kiai boga santri sanggeusna boga santri beres meureunanan nyana ngahiji jeung lurah barang ngahiji jeung lurah diajak nyalo ku lurah santri bubar kobong kosong ieu beneran ieu mah lain lalagan ieu mah terus nyana nyalo ya menang aya motor malah hiji kumaha nyana biasa gaul jeung lurah gaul ngahiji di desa di imah lurah ketika aya suara azan we Allahu akbar padahal mah nyana keur bajidor mabok sagala jeung lurah mabok emang lurah kuwi mah marabok ieu beneran ieu mah kuwi lain lalagaan wani sumpah ge wani sumpah kula mah beneran lain lalagaan ngomong sia eta si kiai sanajan bari keur mabok peing kemudian eta bahasa aing tah kos kitu tah peing tapi ngadeng nyana suara azan Allahu akbar keur mabok ke kasih sieun Allahu akbar jak kiai pan nyana boga santai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha beres Allah marobah kadinya deui mana tadi kuda kuncung kok leungit orang keur main catur santri kos kitu tah kesana keur ngahiji tetep we kadenge suara azan teh eta asli nama lain kos kitu ieu nyana
asli nama emang dididik ngaji amil ngaji jurumiyah ngelal ngasal dan sebet eta mah keur kabawa ku nafsu asli namanya ketika nyana sorangan kamu solanya na kieu bae di musola ieu nyana tah di tukang imah lurah teh di sisi panaya musola tah di dinya nyana kieu bae inget nyana ka manteknya na keur ngaji alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ijal fikil arbabil hijat terus masyaallah aing kunaon kos kieu nya sakieu teh pohon mantek aing sakena teh keur ngaji segala albiah lah aing geussan bae ieu nyalo aing 10 tahun ngan menang motor doang ge BPKB-an sakena teh sia jasa aing deuk balik bae sakena teh mulai balik rah geus selamat tinggal rah deuk ka mana teh geus aing mah moal deui jeung sia lah pokona mah aing mah deuk balik deui deuk balik ka mana aing deuk ngajar deui saha nu daek diajar ku sia cak keluar teh Allah mah kawasa aing dek balik deui mandi ka ieu mah tobat Gusti balik deui ka aslina balik deui ka aslina mulai nongtrong deui trong cek pamajikan heuy nongtrongan saha loba omong tongtrong ku aing pokona mah kege aya deui saha santrina ulu sia lah pokona mah kege aya deui itu bener kadenge tongtrong aya deui hiji dua asal tobatna beneran aslina kos gitu Pak. Jadi nu kamari teh eta mah lalagaanana tuh lalagaanana ai jawara ba jawara aslina jawara ketika bener keur lalagaan si ajak jawara ka ieu lah sia lalagaan kan mudah-mudahan ti lalagaan jadi bebeneran kan memitana ge main bola ge nonton heula kabelah itu jadi wasit aja jadi pemain atuh kitu kabeh ge lalagaan heula karek beneran bobogohan lah bogo beneran nah tapi lamun kiai mah atau ustad atau santri keur aya di dunia kelamna eta keur lalagaan nu aslina mah nu itu nu aslina mah nu itu tah nu matak zayyana likulli ummatin amalahum ku amalna aya amal bebeneran aya amal lalagaan kanyahoan kege boro-boro eta ku ahli marifat turunan mereka kanyahoan turunan saliwat doang tebak pujan lain tebak dibere ku Allah teh ente mah ulah ka dieu ngahijina nama kunaon darah biru ente mah anu tek urang teh jadi atas eta teh kaget banyak ieu bin anu tah bin anu tah turunan wali ente mah teu meunang ka dieu Habib urang kanyahoan bae Habib kanyahoan bae Habib kajen kukumaha ge lain deui kajen kukumaha ge brutal mabok dan lain sebagainya darah kehabibanna kanyahoan aya jelema nu habiban irungna mancung bulu matana bentikos Habib bae make sorban ka dieu make jubah assalamualaikum cak nu saurangna deui ini Pak Kiai Habib dari Kuitang oh dari Kuitang nih sebelah mana Majelis Salim ada dari situ 100 meter ke sebelah sono lah oh iya siapa namanya ini Abdullah oh. yang ini Habib juga ini dari Cirebon ini nggak ada pesek tambah setik caka tete coba ge kadeuleu ku aing bakal na Habib lain na ieu asli jeung henteu na gerak gerik nah mulai nya ngomong ana di Habib bohong ibu budak lain gitu gaya Habib mah kajen koko mah gaya mah Habiban ya dirantai bisa ku aing saya Habib asli jeung lain kanyahoan bae ngan urang embung nimbulkeun fitnah bae kajen nyamanya bae hadena ge lain urang nu kos kitu dek nipu datang ka ustad datang ka kiai neangan nini datang ka tupat tipu kos kitu kanyahoan tuh gerak-gerik aya Habib asli mah beda tuh geremna ge lain deui anak dari Palembang lain doi kenapa itu Bib kok nggak ada giginya kebanyakan makan pempek anak ya kanyahoan bae teh keur carita zayyana likulli ummatin amalahu pagawean bahasa dan lain sebagainya jadi papaes kanyahoan atuh kafir kapapaesan ku kakafiranana dina kafir ge berbagai-bagai kakafiran itu kene mukmin kapapaesan ku kaimanana dina imanna kapapaesan ku taat jeung ku maksiatna eta jadi papaes
summa ila rabbihim marji'uhum. Kabeh nu kafir nu mukmin anu taat nu maksiat kabeh bakal babalik ka Allah sanggeus babalik ka pangeran yane ka Gusti Allah fayunabbiuhum bima kanu ya'malun. Allah bakal nyaritakeun ka kabeh manusia karena naon lu pernah dipigawe lu jadi papaes keur di dunia teh bakal dicaritakeun ku Gusti Allah engke bakal dibales fayujazihim bi dibales ku Gusti Allah amal urang nu kuari jadi papaes dibejakeun ke ku Gusti Allah bakal dibales hade balesan hade goreng balesan goreng deui nu mantak mumpung urang aya gitu naon diberi kesempatan ku Gusti Allah hiji diberi modal umur nomor kedua diberi sehat nomor katiluna urang diberi daek ngaji ieu teh lain sambarangan mahal ti Gusti Allah mahal aya nu deukeut ka majelis salim teu daek ngaji aya nu jauh ka majelis salim teu daek leuwih komo atuh biasa tah mah kos kitu mah nu deukeut bae teu daekeun komo nu jauh iman nu jauh daratang nu deukeut henteu biasa iman nu deukeut daek ngomong nu jauh biasa mahal geus urusan mah daek jeung teu daek mah nu jelas mah ieu teh lain nang urang nang gerak Allah mahal ta urang teh kuari diberi modal pakelah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi awak urang ku amal-amal bagus sehingga urang engke bakal dibales ku kabagusan mudah-mudahan urang kabehan diberi daek beramal ka Gusti Allah beramalna diberi ikhlas ka Gusti Allah sehingga urang jaga di akhirat ketika dibejakeun amal-amal urang dibales ku Gusti Allah nu gorengna dihampura ku Gusti Allah nu bagusna ditarima ku Gusti Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala digiring ka surga Allah Subhanahu wa taala ibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'a Khalidun lan samangsa ningali sabagi Khalid bin Abdullah zalika ing mangkono tegallama bi kalamin qabihin qala maka ngucap ya Khalid Jamujang labat jauh birasika yabna binti Muhammadin bahar kamil Failun mutafailun 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 lamun di oma irama re lala pararale mutafailun mutafailun eta macam-macam bae Ma'ulitu jauh birasika ya abna binti Muhammadin mutazammilan bilma'i tazmila jauh tegaya kaum birasika kalawan ngagawas sira-sira ya abna binti Muhammadin ya anak lanang ngodon Muhammad mutazammilan aleka nganggo simbut bi dimahi kalawan pirang-pirang getih ya rosi tazmilan kalawan nganggo simbut temenan wakaan nama bikalan kaya-kaya yang bersina kalawan sirayab na binti Muhammadin ya anak lanang anak wadon Muhammad kotalu jiharon ngabunuh ya kaum maling edeng amidina turgang nejaga berasulan ing utusan kotalu kang ngabunuh ya kaum kaing sirah sanan ale kang ngelak walam ya tarok gabulan ale orang ingin-ingin ya kaum bikot likat tanzila ing dalam ngabunuh sirah tanzila wa ta'wila ing Quran kang den turunkeun wa dalilalan aturanane Yugabiruna lan para majatakbir ya kaum bian kutil takalawan sebabian tadan bateni sirawain namalan yang pastina kotalum bateni ya kaum bikagalawan sirat takbir
takbir wa tahlil lan tahlil wa kana Khalid wa zalan an-nasaba Khalid hazaikila Khalid ikum min ajli ibadati tabi'in min ajli ubadit tabi'in kudu saking itu min ajalli ubadit tabi'in kudu saking leuwih agung-agungnya pirang-pirang itu hamba tabi'in wa qadi tabasyara lan teman-teman nyumput ya Khalid saron sebulan wa hum yatlubuna taqam kunyup ya kaum kabehum ing Khalid yaqtuluhu telepon yang tematain ya kaum ing Khalid tapi balam yasbaru bimaka oranana merkol ya kaum bi kalawan Khalid seorang tabi'in bahkan termasuk pembesar dari kalangan tabi'in yang bernama Khalid bin Abdullah ketika ningali memandang sirah Sayyidina Husain diacung-acung kemudian diasupkan kana bokor terpisah ti awakna dek di kitu iderkeun di berbagai negara abeh kanyahoan ya Allah ya Rabb seorang musuha tabi'in ngeluh manehanana ajunyin syiran ja'u birosika kaum datang mawa sirah anjin wahai Husain incu daripada anak awawai Muhammad bari nganggo selimut make selimut darah bahasana bahasa majaz cekurang mabuh diulat alet ku getis seakan-akan percis kos diselibutan pinuh ku getih seakan-akan anjeun teh wahai insu Muhammad ku kaum maraihan secara jelas-jelasan maksudna mah maehan Rasul insu nu dipaehan seakan dek maehan Kangjeng Rasulna ya Allah penghinaan terhadap insu berarti penghinaan terhadap Kangjeng Rasul kaum ngebunuh ke anjeun dengan dahaga geus teu kuateun neuleuh anjeun teh seakan jelema yang nginum di tengah-tengah panas anu luar biasa dahaga hayang ngabunuh anjeun walam yatarakkabu henteu pernah pukar pikir jeung unyan-inyen deui dina ngabunuh anjeun ternyata memang geus aya dina Al-Qur'anul Karim fakta takdir kersa jeung sajabana wa ta'wil jeung aturan-aturanana lamun sim kuring teu inget ka Al-Qur'an teu inget kana aturan-aturan mantak sedih cuman ternyata horenganan kejadian pembunuhan teh geus aya dina Al-Qur'anul Karim geus aya dina aturan hadis Kangjeng Nabi mantak imah hanya pelaksanaan hungkul kaum pada talalakbir sebab anjeun dibunuh wa innama qatalu bika takbir wa tahlil teu aya lian kaum ngabunuh ka anjeun teh dengan membaca takbir jeung tahlil lantaran terasa bener lain ngarasa salah ieu ngarasa bener ieu ngarasa bener memantak pertempuran antara dua tokoh manusia di dia Sayyidina Husain incu Kangjeng Nabi di dia adalah Yazid putra daripada Muawiyah sahabat Kangjeng Nabi ieu motifna adalah ijtihad mantak teu meunang kurang didongeng-dongengkeun sembarangan beusi salah motif mantak carang kiai ngadongengkeun Karbala carang kiai ngadongengkeun tentang perang-perang antara Siti Aisyah kitu jeung Sidina Ali Fatimah jeung Sidina Ali termasuk ieu perang kitu naon Karbala jarang lamun lain keur diaji hadisna diaji keteranganana ge sing hade lantaran motifna eueuh nu salah ieu mah hartina jihad fisabilillah jihad mah lamun menang dua ganjarana mun salah hiji ganjarana jadi kabeh menang ganjaran mantak ternyata horenganan ngabunuh anjeun teh motifna takbir wa tahlil nah di dinya Khalid lantaran dahsyat ia sebagai kritik terhadap Yazid siiran terhadap non kritik demo maka diteangan ke Khalid teh
Ki Khalid nyumput sabulan di teangan ke unggal daerah dek dibunuh ku Yazid sebab ngerasa tengenah dikritik semacam ieu wa hum yatlubunahum di teangan terus liyaqtulu dek dibunuh tapi ternyata salamat falam yazparubi Khalid tetap henteu beunang selamat jadi maut henteu terbunuh tinggal orang nyaritakeun sirah Sayyidina Husain dibawa ke mana jeung kuari aya di mana nah ieu bakal dicaritakeun selanjutna waktu lipa wallahu a'lam.